bisa diomongan di toilet ya perang. Anak kurang ya. Kurang titah ngaji sakali lemah lembut tidaikeun. Kuari titah ngaji deui lemah lembut tidaikeun keneh bae. Nah, toel kurang celina. Ngaji sia. Ngaji salat. Rada deres kan. Lamun masih keneh tidaikeun keneh bae kan urang digebung tapi sukuna ceger. Salat sia, ngaji. Aya abah, ulah mikirin abah. Sial abahna. Abahna geus ka imam mah goblok teu budak malikeun ka aing. Hah? Pamajikan sarua akan dipikih mah. Dipikih mah sarua bae. Neng, ulah nonton TV be atuh neng jeung urang ge atuh bakal balik ke akhirat. Ari endek mangke bae ngawaktu iraha ieu mah waktu salat neng. Ngaji atuh neng abe nyawa adab-adaban ka salaki. Sekali dua kali titah salat da ngaji teh daekeun bae. Isu kurang da omongan deui. Neng, wayahna atuh ada di kitu geus ngaji atuh salat. Tuh, eta ngaranna kan urang teh nganasehatan. Teu daekeun keneh bae peupeuh urang tapi sukuna. Sukuna lain pipi mah ciuman. Wah, urang sok aju meupeuh beungeut salah. Ieu sukuna kurang ceger, pitina cium beres. Cek pamajikan ieu kos kieu indah. Nah, jadi di agama menaruh fikih seperti itu. Tapi kulantaran negara kurang kuari geus lain negara Quran, lain negara hadis, lain negara syariat, tapi negara Walanda. Negara urang teh geus jadi negara naon? Kuari mah urang ngagebug ka anak padahal urang ngawurukan jadi masalah. Guru ngaji baheula mah nu mantak palalinter ngaji teh pan make pecut. Make pecut guru ngaji teh. Sia teu bisa nyebut dod bae dod. Saliru bae sia mah jeung dal. Dal mah kuda. Bol. Kudu jelas baheula makan gitu ngaji Quran teh ngaji qiraat. Kuda da tah tuntung letah kuda. Ayo mari. Lamun dol. Tah cak murid teh mending dodol. Sia mah kada dahareun we. Nah, eta kan teu bisa pecut. Sia aji geus sabar poe ge teu bisa keneh bae. Dia pecut, masalah Pak. Kuari mecut murid. Ya, bisa nyebut dot acan. Dipecut gua. Bebe janjana ka kapolsek. Panggil guru ngaji, atuh guru ngaji bisa aya di jero penjara ku sebab murid. Salaki bisa di penjara ku sebab pamajikan. Kamari mah masih happy-happyan kene sayang isuk aya di penjara ku nyana. Teu etis sebenarnya mah ieu make negara kos kieu. Iya tuh urang kitu kapan? Naon kitu ngaranna nganasehatan pamajikan melalui pikir teh model kos kitu. Kuari sabaraha ratus manusia salaki di penjara gara-gara ku pamajikan di penjara ku salakina ngan sakadar jiwit doa ngan sakadar neplak doa negara naon ieu kos kieu lamun urang ngabandingkeun jeung negara Islam cenah demokrasi jujur jeung adil mana kajujuran jeung keadilanana jeung model kos kitu kurang dituturkeun bae ai betah mah urang sabodo tapi kan negara urang geus kos kieu atuh mangga nyanggakeun sadaya-daya ieu mah urang mun ngabahas agama seperti kieu ngeunaheun kan jelema teh moal anu bodoh sebab naon anak sieun kan mesti ditakol deui ku bapak ngaji aing mah ngaji asal ngaji bae padahal mah datang ka pangajian mah hees ada kan datang dia teh si mana ngaji bah da duit bah tah dibere gorenganna datang ka ditu ngan ngees tapi kan berangkat ya ada tuh barang geus aya meureun bangsa 5 bulan pada sia japan ngaji bae heeh bah duit pan unggal bae 5.000 ti abah. Coba baca Quran. Teu kabaca bah. Jis kitu masih sarua jeung abah. Abah ge teu kabaca berarti si aya turunan ti abah. Abahna goblok. Guys, berarti urang mah turun teu bisa maca Qurannya. Tolol tau bapak. Tuh, di negara urang baca. Teu bisa siap. Seberapa bulan sia ku aing teu bisa maca keneh bae. Ayo, aji sing bener deui. Wah, sia ku aing pangitik disiapkeun. Atuh guru sakola ge pan baheula mah make pangitik. Urang dek asup eta ku guru sakola inget bae ku Pak Haji Hasan almarhum. Urang dikeukeun, kuku basa kukuan. Asal kukuan cepret. Asal kukuan cepret. Teu bisa asup ka sekolah. Potongan heula. Cepret. Hebatna didikan guru baheula seperti itu. Asal orang asup ka jero geus rapih, mari kita bersama-sama baca kulhu. Baca kulhu Pak Haji Hasan mah baheula.
Tuh, baca dari Al-Hakumut Takasur sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Didikan SD baheula mah. Aya nu nanya murid, "Pak, kenapa sepi selalu baca qulu?" Kan sekolahnya mau merubuh cetina. Jadi kita munajat sama Allah, biar sekolah kita enggak rubuh. Aya maca qul dek rubuh. Bakal sekolah darurat dek rubuh. Asal aya angin bae keluar. Sakumaha pasukan ABRI. Tapi didikan hebat. Asal asup bae diski bae pangitik. Karena saya tadi didikan guru sekolah baheula. Trek. Kuari make kitu misalnya. Hai anak-anak, ya. Bapak udah nyiapin pengitik nih, bahkan golok. Sial dulu, tapi gua leuwih teuing. Ya, kalau mau masuk lihat dulu kukunya, kalau ada kukunya awas sipret, enggak boleh masuk. Kuari mah trek, lapor ke polisi. Guru bisa dipenjara. Ini kumaha negara kurang. Mentak doakeun lah kula supaya jadi presiden. Amin di mana ini ijazah ge teu gablek. Ku cucurut ijazah aing. Geureun akan ijazah ka mana? Soek. Masya Allah. Wah geus eueuhan eueuhan juru teh tanda tanganna ijazah aing soek. Tah daripada geus soekeun bae geus kabeh. Beres geus salamet aing teu boga ijazah kuarius. Moal guru neangan deui. Padahal baheula inget beta kancak guru teh hati-hati untuk kelangsungan pendidikan kita. Mau ke SMP, mau ke SMA ini persyaratannya harus ada yang rapi naruhnya. Ingat beta kecil, hati-hati ijazah itu adalah tanda bukti bahwa kita telah selesai. Hebat guru baheula mah. Teu nu rapi, kula ge rapi laci. Dilaci ka belah dieuna tah di teangan. Nah, sana dilaci. Cucurut asup. Cucurut asup beak ya, ieu mah geus kieu mah bisa difotokopi segula teh. Ya beak ieu mah kasih waduh fotokopi mal teu kieu deui, selesai. Teboga ini jasa ko ini. Ngan si eta boga ijazah aing teu boga ngadu. Ye, ijazah tinggal ijazah. 99 kali 99. Coba cepet. Cepet. Oh, teu bisa akhirnya. Bisa nage umumnya mangan saugur sakieu doang. Naon kitu ngaranna? Nyana mah lamun eta bisa naon kadang-kadang lah poan di gue lagi besok diomongin ku nyana cilok diingat-ingat ku aing 73 tuh bilan mah kan coba tuh eta doang pinterna 7 3 8 2 9 10 hiji anda orok ge bisaeun mah kos kitu bara'atum minallahi wa rasulih. Perjanjian damai dengan musyrikin teh ku Gusti Allah titah dibubarkeun hadhihi bara'atum minallah. Ieu teh sebagai pembubaran perjanjian di Allah jeung Rasul Allah anu nembus nuluy ilal ladzina ahadtum minal musyrikin ka jelema-jelema anu anjeun wahai Muhammad para sahabat memberikan perjanjian terhadap musyrikin. Dan mutlakon apakah janji secara mutlak tanpa aya kait-kait duna arba'ati asurin atau di bawah 4 bulan atau 4 bulan atau pokoknya atau lebih daripada 4 bulan setahun, 10 tahun dan lain sebagainya bubarkan perjanjian damai tersebut perang. Masya Allah tugas Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama ulah cicingin Muhammad jelema dubang kawara perangan bono ya Allah ya ayana perjanjian damai eta teh anu sabenerna mati awal ge lain sakadar damai supaya asup Islam para musyrikin damai heula 4 bulan selama 4 bulan sahanu nyaho lantaran kekuatan mukminin luar biasa selama damai 4 bulan nyana engke boga pemikiran aing sieun ka mukmin asup Islam lah nu mantak didamaikeun seperti eta damai 1 tahun nu mantak didamaikan 1 tahun teh maksudna kekuatan
mukmin luar biasa. Engke kafirin musyrikin teh ya. Mikir aing daripada perang nyawa. Selama 1 tahun berbondong-bondong asup Islam. Diharapkan seperti eta. Lain damai-damai kemudian cara kuari urang saling. Ieu kan teu beres damai kos ieu mah. Damai ieu masjid, ieu gereja, ieu masjid damai. Urang babarengan bae atuh ibadah teh maneh mah jak Kristen atuh adinya asupna. Urang mah ayeuna mah mukmin ka dieu asupna. Damai. Masa agama bisa toleran kos kitu? Taruhlah aya pembuktian mah geus masalah. Tapi ketika dek bangun gereja, kemudian urang loyal tanda tangan kiai deui dek kumaha? Berarti kan ridho di jerona. Kabeungkeut ku kepentingan negara. Bupati mah sabodo tanggung jawabna ke di akhirat. Gubernur mah sabodo, presiden sabodo. Geus sakalian ti lelepnya mah sabodonya untung di dunia di akhirat wallahu alam. Tapi kiai kudu tanda tangan gereja hanya untuk loyalitas doang. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Itu kumaha coba? Kiai sahat tanda tanganna kiai. Di organisasi geus jelas. Secara praktis emang kitu dukungan anak. Di luar organisasi praktis atuh loba. Nu geus maot emang teu bebeja ka kula di Tangerang sababaraha kiai pemanggil gereja. Kumaha menurut kiai musyawarah jeung kula cek kula mau diajak musyawarah kos kitu benci kula mah kadu kos kitu geus embung ulah diajak musyawarah kiai bae ka ditu kiai nu boga duit kiai nu dibere duit kiai henteu cenah kieu mun bagi dua wallah mun bagi dua mah nah sia bacar bener bae tolol henteu sayang duit yang naon kos kitu di mah aing duit mah geus can kapake ieu duit mah geus sobatin can kapake aju sia teu marerek aing semen tuh loba jasa. Ini naon atuh pake jeung hayang-hayang duit kos kitu. Teu. Menta ka Gusti Allah nu boga mangga nu teu boga. Neuleukeun bae bakal jadi. Saminggu ka dieu lain deui, saminggu lain deui. Jangan ngomong aku lah kiai. Kula asal ka dieu lain deui, asal deui lain deui padahal mere teu. No problem. Lah kieu kieu masuk ka nyinggung. Lain nyinggung ngageuing. Sama sekali itu terus berjalan terus berjalan insyaallah jadi. Nah iya di negara orang model kos kieu emang kos kieu nagara nyangakeun tapi ketika orang nyaritakeun perjuangan Kangjeng Nabi teh aya loyal anu tadina aya loyal ti Kangjeng Nabi perdamaian 4 bulan kurang lebih mungkin setahun 10 tahun dina perdamaian Tabuk Hudaybiyah Aqabah dan lain sebagainya. Tetapi Gusti Allah negor dengan cara model kos itu agama luhur Muhammad. Tegakkeun agama sategak-tegakna. Nasehatan ku ucapan, toelan ku leungeun, hajar ku pedang. Eta kan lain lalagaan konsep. Kuari di negara urang Islam nu matak melempem kumaha? Iya kieu urang. Diseret terus ku Kristen, seret terus ku Yahudi. Akibatna kan kos kieu. Lantaran bentuk negarana lain negara Islam, negara demokrasi ya kos ieu lah. Tapi memang urang geus menyetujui nu penting urang masing-masing bergerak. Kristen di negara urang mah bergerak kunaon atuh Islam cicing bae. Hayu. Gerak di urang sakabehna bergerak. Geus puguh Kristen. Ti mimiti Kristen, Katolik, Protestan kabeh gerak. Dibiayaan luar biasa kuari makomo Donald Trump ngebiayaan lain lalagan nyen partai deui di urang nu milu kadinya kiai deui goblok-goblok ka kiai tolol jasa cenah kula mah lain kiai ieu goblok lagi goblokna deui sanajan lain kiai atuh ulah milu ieu kuari nu ngaji ka dieu teh nu ngaji ka dieu aya anu jadi ranting tuh siapa nyaraho jasa sia tah Merindo emang aing teh nyaho di curug aya belah ditueun curug aya di belah dieu tah ka dieu keresek aya krojo aya emang aing teh nyaho jelema aya nu kiai balah mah masyaallah tah si ka kiaian bisa kos kitu naudzubillah min dzalik di akhirat sia dipanggang sia Cicing goreng mah kula ka mana bae atuh ka P3 bae atuh lah P3 sarua bae teh beres atuh PKB ora beres lam ya bres ora beres Atuh cenah ieu bae geus ka dieu mah ka PDIB. Waduh, PDIB mah lama ya bres.
Sawa-sawa. Atuh kau dong kuat tuh ieu mah. Geus bae urang mah ulah milu-milu kos kitu. Nagara mungkin cuma acak-acakan orang teu milu mah. Urang milu ge acak-acakan. Komo teu milu. Engke na kumaha cenah ulah mikiran engke sia geus datang ka mana wauh jeung Allah. Sakitu bae urang mah mending metak wauhkeun diri ka Gusti Allah. Sakitu sebab urang ancur didinya lain negara lain ngabagusan endahan urang ka bawa jore. Pikir atuh ku otak tah ulah jadi otak budak tolol. Masya Allah. Emang kiai tilok milih aya pemilihan umum atuh sia kunaon nanyakeun ka aing. Aing nu dibere duit, aing nu milih. Atuh kumaha aing bae tah mah. Mun gede atuh aing mah milih, mun teu atuh henteu. Tuh, si Bang, aduh cenah. Dasar hayang dibere burung. Geus ngaeudehan ti heula. Mending dirantai bae kitu sia eta. Negara tetap kudu maju di jerona anu peduli ka agama geus aya. Berbagai kalangan di jero aya. Urang dek melibatkan diri di jero eta. Kuat apa henteu tinggal diperhitungkeun. Kuat urang, hegae, teu kuat ulah. Tinggal sakitu. Urang anu ngendalikeun diri urang. Urang apakah hendak ka sorga apa ka neraka urang boga perhitungan. Ulah make ejeng urang berangkat tanpa perhitungan. Pikir urang jadi kiai, urang jadi santri, urang jadi ustad. Ai kitu onom si eta mah lain kiai lain ustad sabodo. Dia ka neraka ge pantes lain ustad mah. Misal Haji Pendi ka neraka tuh pantes. Tapi kan Ki Fudoli ka neraka mah kan didadahan ku murid. Kiai, dek ka mana? Neraka. Pan kula sok ngadengikeun kiai ku kiai nu ka neraka kula ka sorga loba omong sia kela kula hayang nyawa eta ka di mana letak kasalahna ai ke pendopo oh emang sabaraha pud ai diberena pud tuh sia mah pajar pudoli be bungkus sia ya Allah ya Rabbina iya ku diperhitungkeun ai Haji Pendi mah dada Haji Pendi ka neraka nya heuh emang pantes mengaji mah kan ku masyarakatnya dipantes-pantes kan saya mantaskeun ka aing atuh dagang ya tilok zakat pan manghaji mah yatim piatu ambalaya tilok mere masjid pan kotak da dibawaan ku manghaji nah atuh pantes ka neraka ge nah manteskeun tapi lamun kiai Ibu Doli ndek ka neraka pan kula sok haji pan kula sok ngundang kiai aya muludan ku kiai ka neraka loba omong sia aing kan dirantai ye hanya 3 juta ke neraka nek naonan coba ye perhitungkan kurang nah, sing ade kurang dek berangkat libatkan diri lamun orang ngalibatkan diri salamet apa henteu sing ade negara kudu maju agama kudu maju tapi hati-hati kumaha carana urang melibatkan diri kumaha carana urang antina kumaha carana kudu cara manuk merak teh ya kepalana kuari geus eueuh sabulan wabeh manuk-manuk jeung hewan nu sejen neangan ka mana ieu raja manuk merak eueuh orangnya keur di gunung kieu be keur nyabutan buluna ditanya Tuan Raja kunaon dicabutan leh kan urang boga hebat teh bulu nu mantak batur ka urang hebat-hebat wow merak eta kan bulu kok kuari dicabutan capek aing diudag-udag jelema ceukna teu ieu teh itu asal aya aing udag anu ngalem bae anu newak bae anu macem-macem anu neuk ngurungan aing sakitu teh geus aing mah butuhna hirup bae geus bulu ku aing neuk diajur-ajurkeun geus cabutan nya diulah-ulah ge tetep cabutan geus gundil cak nu sejen itu teh kuari mah teu kanyawan hebat da ieu lah nu dimaksud ku aing maksud raja naon ieu nu mantak kayak gundil kieu nu penting aing hirup wauh jeung Allah lamun loba bulu jelema ngudag-udag aing bae tah ieu jelema nu diudag-udag teh kan aya buluan kiai diudag buluna lain kiaina kori diudag buluna jadi eta mah anu ngudag lantaran buluan gundil sanu ngudag atuh sora jore makrot jore ngaji teu becus ngitung bodoh atuh sanu ngudag diudag sote aya ilmuwan kakiaian kaustadan diudag coplokeun geura cara Ibrahim bin Adam bulu-bulu nu aya di urang kadanan bisa nyoplok-nyoplokeun anti urang ternyata begitu manuk dioperasi loba jasa operasional manuk merak nu baragus bareunang kabeh dibawa
ke Jakarta, dibawa ke kota maksudnya. Wow, dijadikan karamean. Mayar. Cuman bener ge, mayar batur ngan nyanana ya dikurung. Ngan nyanana dikurung. Asal aya jelema ngajare bebeng. Asal jelema cingkup deui. Kita kitu. Asal jelema asal jelema cingkup deui. Si raja anu geus buluan teh nempo. Sia hebat ke di kurungan. Nah, ieu kiai kuari nu aya di PDI hebat ge di kurungan. Nu aya di Petilu eta hebat ge di kurungan. Nu di luar teh nyahoeun. Nah, nu mantak ge ngajina ulah di luar teh nyahoeun. Di jero ge nu tungkul bae mah teh nyahoeun. Ya kiai-kiai, profesor, doktor, kiai anu. Deres sama emang paranti di kurungan. Iya kiai salapiah kuari di kurungan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Asal jelema ngajare bebeng, asal eueuh kieu, asal dibayar ngajare bebeng, asal eueuh kieu. Mendingan urang cabutan bulu. Wauhkeun jeung Gusti Allah. Masya Allah karim. Urang perang teu wayah, dina perang lagi urang mah teu bisa. Mendingan urang memerangan hawa nafsu. Bara'atum minallah wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu wallahu a'lam.